Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi asrarihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Pakon patak tah nyatana leungit ilang hu kajalma naon alladzi anu leungit kaya jalma naon alladzi anu yakni anu manfaat ieu ladihu kaitu jalma nyambung jeung nu kamari man yatlubu malaisa yaknihi jalma nu neangan waktu hirupna perkara nu teu manfaat keur manehna. Naon ari manfaat ini manfaat keur iraha, manfaat keur engke bekal di akhirat. Jadi nu disebut cenah ceuk ulama mah bahasa singkatna. Jadi perkara manfaat teh mayaudu alaihi minhu manfaatun lidinihi aw lidunyahu. Nu disebut manfaat teh hiji di mana-mana ieu perkara teh aya manfaat keur agama urang auli dunyahu atawa manfaat teh keur dunia urang tapi almusilati li akhiratihi dunia anu nyambungkeun urang kana kabagjaan akhirat. Salian teh eta mah hiji nu digawean ku urang teh lain urusan akhirat atawa urusan dunia tapi lain keur pi akhirateun, maka ieu lain barang manfaat barang. Maka usahakeun keur urang sapopoena urang teh da teu hayo wae salat, teu hayo wae puasa, teu hayo wae ngaji, aya nu ka sawah, aya nu dagang, aya anu di laut meureun kitu. Usahakeun eta pagawean sapopoe jadi urusan pi akhiratkeun. Niatan ku urang teh da urang mah dagang ge tujuanana ngarah babari kana ibadah. Pan ari urangna boga duit mah ngaji ge ngeunaheun lain. Sok coba mangkat ngaji duit eueuh. Lalu leus teh ditanya kita yang ngajawab ku batur teh. Cager mah. Alhamdulillah we. Beda pan hari aya ieu mah urang teh. Wanian boga duit. Tah sanajan nalika urang hirupna dipake neangan perkara nu teu manfaat keur pi akhirateun maka leungitlah keur diri urang perkara nu manfaat. Ayeuna ditegasna mah anu yahumu anu penting iladihu kaitu jalma perkara anu penting katinggalan urang wa yatarru tegasna mah butuh jalma ilaihi kana itu ladi kana itu perkara. Jadi urang teh hirup teh dihenteu-henteu ge loba ngagawe perkara anu kurang manfaat ke diri urang di akhirat teh eueuh gitu. Luntang lantung teu pararuguh teh ngalamun di sisi tangguh aya naon atuh mending we ieu mah katingalina mah jiga nu ngalom padahal keur ngabedol shalawat teh wa yadurru ilaihi butuh si jalma kana ieu perkara. Naon ari perkara nu dibutuhkeun nu dipentingkeun ku urang teh minasai tina buktina ngusahakeun minasai tina buktina ngusahakeun berupaya bil kamalati dina pirang-pirang kasampurnaan wal fadaili jeung pirang-pirang kautamaan anu mana kasampurnaan kautamaan ieu teh allati anu hiya anu ari ieu allati wasilatun eta jadi wasilah jadi cukang lantaran kamana ila naili saadati kana ngaraih kabagjaan kana ngarawatan kabagjaan al abadiyati anu bangsa abadi. Sok naon we ku urang teh sapopoe teh sesa-sesa ngajalankeun kewajiban teh ku urang teh dipake ngajalankeun fadail kautamaan anu mana lamun ngagawean eta kautamaan teh jadi wasilah urang nepi kana kabagjaan akhirat. Jadi lain we sakedar engke geus maot teh asup ka surga, di surgana ge imah wibawana luhur. Jadi urang teh pan kieu teh urang. Da ari naon jelema anu maotna ngayit kalimah la ilaha illallah mah anu maotna mawa iman mah itu pasti bakal ka surga ngan teuing iraha. Tak urang teh ulah nepi ka surga tapi teuing iraha ka surga ana teh bisi dikereuman heula. Pan urang mah kitu meureun.
mun bisa mah ka surga nanti bigoir hisab teu dihisaban heula nyoblos we ka surga teh geunah we panjang ngaloba umat muslimin anu naon dikarebakeun heula dina neraka puluhan ribu tahun teh saeutik maka neraka teh pan lain siksaan anu leutik-leutik cek guru mah cenah nepi ka triliunan kali lipat panasna seuneu urang digere kumaha cenah mos mah kabayang panas lagi neraka teh cenah kitu matak nepi ka aya salah sawios kiai anu waktu teh bener-bener lebar we saking kulebarna waktu pancek dauhan ulama waktu teh naon jauharatun laki matalah mutiara nu teu ternilai hargana waktu teh kusabab teu ternilai hargana lebar menit per menit komo beh dituna jam per jam lamun kalimat teu jadi ibadah matak geureuh we nepi ka waktu sare oge eueuh puluhan tahun teu sare hayo we beuntak dipake naon tah dipake ibadah pan urang mah tong boro-boro ngorbankeun sare justru lamun teu bisa sare ge urang mah neneangan obat supaya bisa sare itu bisa sare ge suatu dua poe ulama mah puluhan tahun teu sare teh ngahajakeun nepi ka hayang beuntak teh supaya hayang gegeder maca sholawat hayang ngageder wiridan panon tunduk wae nepi ka neangan uyah asukeun kana panon hayang beuntak cenah bajarkeun teh bisa urang rek nurutan tungtungna lain boro-boro wiridan panon kuring mah keur urang mah kumaha cenah teh jadi urang teh sapopoena ngajalankeun kautamaan pasunahan anu mana jadi wasilah urang hayang ngaraih kabagjaan anu abadi wal fauzi jeung kabagjaan wal fauzi jeung bagja bin ni'ami ku pirang-pirang nikmat atawa bisa dijadikeun naon ieu teh naon tafsiriyah wal fauzi tegasna mah bagja bin ni'ami ku pirang-pirang nikmat asar madiyah anu bangsa langgeng anu bangsa abadi sami jiga abadiah nikmat-nikmat anu abadi ari urang ayeuna loba ngagugulung perkara nikmat anu naon anu teu lila teh capek na belaan kumaha hayang meunang nikmat eta teh padahal nalika geus ngarasakeun nikmat les sakilat eueuh we teu lila merjuangkeun 60-an tahun hayang meunang kanikmatan eta teh tapi ka wani ngorbankeun salat ngorbankeun ngaji hayang eta ari pas meunang kanikmatan les teu lila pae jelema teh padahal hayang eta teh nepi ka bertahun-tahun pan urang tara mikiran maot teh apaan kitu nya kusabab tara mikiran maot hirup teh rasaan teh asa moal maot ngadalil maka eta teh we naon bari ngahartiana teh teu eta teh itu teh cocok teh naon cenah bahasa teh biasana lope nu sok apal teh anu kudu hirup salilana teh cari lagunya mitina we pohola naon eta wai ieu nang gelas ikmal li dunyaka kanaka taisu abadan wa amal li akhiratika kanaka tamutu goda ulah salah ngartian ieu teh ikmal sok semangat barang gawe beramal li dunyaka keur dunya maneh ka annaka taisu abadan saolah-olah anjeun hirup lila keneh kusabab cenah lila hirupna lila salawasa berarti nyiapkeun bekal teh kudu loba lain kadinya kusabab moal pae santai we pan ka annaka taisu abadan sok barang gawe semangat pikir dunia anjeun saolah-olah anjeun hirup salawasna pan jelema banting teh sieun pae kalaparan kusabab hirupna ge salila naon kan kalem wa'mal li akhiratika sabalikna anjeun kudu semangat amal pikeun bekal akhirat anjeun ka annaka tamutu godan saolah-olah anjeun maot isukan cing mun di bejaan haji awang isukan maot bakal kumaha ayeuna bakal sare moal kibra atawa nonton naon sudah da moal geunah sare kok geder meureun kok ngacak Quran biri dan segala rupa dan nyaho hirup ge bakal nepi ka isuk. Jadi ibadah mah istilah dingke da isukan maut na oge orang panti balik jadi dibalikkeun
keun we urusan akhirat mah kumaha engke penting mah ayeuna we justru lamun aya jalma cenah kahirupanana dipentingkeun karena urusan akhirat dunia ge bakal nuturkeun. Tapi sabalikna lamun urang fokusna karena urusan dunia akhirat moal ngarep-ngarep nuturkeun moal jauh eta mah geus jadi jaminan cenah kawas kitu. Mun hayang di dunia urang meunang kabagjaan maka carana cenah kuncina adalah sok jalankeun sagala rupa parentahan pangeran lain wae nu wajib hukul jeung nu sunatna tambahan jeung nu sunatna naon deui cenah min goiri an yahsulah tina salianti yen hasil tina salianti yen hasil minhu ti itu jalma naon iktilaun lalawara aya iktila teh di mana ibtok di luhur mah tuh Syekh Nawawi mah ngamanan ibtok ibtila teh mun dingke-engke gitu. Tanpa dingke-engke deui aya taksirun tegasna mah kalalawaraan pipawatihi dina leungitna itu perkara naon perkara teh eta mayaknihi atawa aladi wahadal baitu jeung ari ieu bait makhudun eta anu dicokot min qauli amiril mukminin tina dauhan amiril mukminin sayyidina aliyin karramallahu wajhah nyaeta sayyidina ali karramallahu wajhah kumaha cenah man talaba malayanihi fatahu mayanihi tah sayyidina ali kantos ngadawuhkeun kitu man ari saha jalma talaba eta neangan ieu jalma sapopoena teh neangan kana naon mah kana perkara layakni anu teu penting anu teu manfaat ieu perkara hika itu si jalma engke di akhirat dipanjangkeun begitu jelema anu sapopoena ngagawean hiji perkara nu moal matak manfaat keur manehna engke di akhirat maka naon tah pata tah leungit hu ka eta jalma naon mah perkara yakni anu manfaat ieu perkara hika itu jalma udah waktu teh pan anger urang teh mun dina sapoe teh 24 jam lamun 24 jam eta ku urang dipake urusan urang we hungkul eueuh nyantungkeun urusan pi akhirateun berarti urusan urang mah meureun kagawean urusan akhirat katinggaleuan maka sabi-sabisa ku urang urusan dunia urang niatan ku urang da ieu mah keur ngarojong kana urusan akhirat urang matak lamun kitu maka sabda bakal jadi ibadah sarekna bakal jadi ibadah kan museup-museup lagi jadi ibadah kudu make niat pante cenah termasuk jalan-jalan na oge naon sabab jelema lamun difokuskeun terus cing pan aya istilah ieu naon tanah wa'at ajnasul amal cenah ari amal teh pan kok ti dirupa-rupa lain salat wae aya puasa aya haji aya zakat aya naon deui sagala rupa termasuk nu sunat-sunat nawan sababna sabab watek jelema lamun ngagawean eta we terus bosen matak loba gaya ge manguha kitu teh sabab lamun kitu we bosen kadang pan sapoe ayeuna dahar teh jeung kangkung isukan jeung tempe isukan jeung endog terus gonta-ganti amal ge sarua kaos kitu matak sadalamun urang kieu ngeuder urang teh salat sunat hayu wae teh tuh geus mulai rada wegah ya ganti maca Quran terus geus mulai wegah pindah maca sholawat pan ibadah mah tetep anger najan manehna beda ngagaweanana coba lamun eta kene terus matak di antara hikmahna amal loba rupana teh termasuk urang bae kieu jaga pan dina jero saminggu teh beda-beda ayeuna bagian kifayatul aqiyah isukan nasuh diniyah nyambung deui soabul iman nyambung di usburiyah nyambung di patul muin nyambung di marokil ubudiyah di nosilibat coba lawan eta ya terus asal kamari terasa teh udah bosan mata perlu orang tadi belang-belang ganti deui sugane ari digonta ganti mah budakna beda angguran kudu beda cara beda hasil gitu tong eta we hayo gayana teh kitu wae matak nepi kapan baheula pernah teh umat Islam dicacat di dalam kafir masalah eta teh lain waduh teh dina Quran teh bisi keur ngabela ieu ustad ieu bisi sok labar beda pan baheula teh umat Islam dijejeleh
cenah bejana jadi naon jika embe wae jika satok akhirnya ku Allah dibela naon dibela nanti nisa uku harsul laku paktu harsaku anak situ kita teh keur nyalitakeun gaya-gaya ngalakui coba marukan teh eta teh naon gitu eta teh ari pamajikan maneh teh cenah lir ibarat jiga naon sawah sok sawah pelakan jagong pe rek diperakan lele pe rek diperakan naon kumaha hayang urang atuh pak tuh harsakum annasitu sok gawean ta sawah anjeun sakarep maneh annasitu kai pasitum cenah sakarep maneh aya we tafsiran Imam Jalaluddin ngahartieun annasitu kumaha maksudna ngagawean pamajikan annasitu teh ae min qiyamin wa qudin wa tijain rek langtung rek diuk rek ngagole rek nyangigi rek kumaha eta teh dina tafsir teh Haji Opik mana tanya ke segala apa nanti ayah nanti di Al-Quran ada tele dua gitu gitu baru kan jorang baru teh lain yang ngaku sabab tuh apa nyari takun itu teh rasa teh asa kumaha we eta teh pembelaan Gusti Allah kaum muslimin pernah digogorengkeun jelema kafir muslimin memeureun loba ieu gitu loba gaya loba naon turun ayat eta harap maneh jadi semangat di wae bener Gusti Allah dibelain oge lebih sih gitu wa minha ajurdu langsung kacrok kadinya jeung eta tetep tina sawareh wasoya di antara wasiat para aulia ajuhdu ari juhud lain ari juhud teh teresep ngewa gitu jadi bere hayang juhud kan aya wa minal wasoya tegas nama jeung eta tetep tina sawareh pirang-pirang wasiat atis anu salapan ajuhdu ari juhud naon ari juhud teh wahwa jeung ari juhud pilugoti dina bahasa Arab da bahasa Arab eta teh hartina dihartieun ka urang naon maknana teh khilafur robbati eta ngalawan kahayang atau bertentangan jeung kahayang eta ngalawan kahayang yuqalu dicaritakeun naon jahada fi syai'i wa anhu lapad jahada fi syai'i wa anhu jahada henteu resep jalma fi syai'i kana hiji perkara jahada henteu resep si jalma fi syai'i kana hiji perkara wa anhu tegasna mah kana itu syai kana itu perkara di mana juhud ya jahada fi syai' henteu resep fi syai'i kana hiji perkara aya we dauhan izhad bid dunya jahada fi berarti naon atuh kudu teresep anjeun fi dunya kana dunya jadi lain ijhad di dunia teh lain kudu juhud anjeun fi dunya di dunya lain jadi maf'ul bih eta teh sipi teh aya lam yargo tegas nama henteu resep jalma fihi kana itu se lain teresep dina itu se tapi kana itu perkara wa haqiqatuhu jeung ari makna hakikatna juhud naon ari makna sabenerna ari makna secara logat mah ngahartian juhud teh teresep ona sagala rupa teresep eta teh juhud teh ngaranna tapi menurut istilah ulama juhud teh insirafur robbati eta ngabalieurna ka resep berpalingna ka resep anisai kana hiji perkara atau naon mengkolkeun karesep tina hiji perkara ilama menuju kana perkara ilama menuju kana perkara huwa anu ari ieu perkara teh khairun eta leuwih hade minhu tinimbang itu se di mana-mana aya hiji dua perkara nu ieu pikaresepen ngan ngahaja urang mah teresep rek milih nu itu sabab itu mah leuwih alus di mana-mana urang ngabandingkeun urusan dunia jeung urusan akhirat duanana ge pikabitaeun ieu teh ngan ku sabab akhirat mah urang teu pernah nyaho karek dicaritakeun carita mah mah kes urusan dunia mah narasan teh urang teh hayang ieu tuluy nu ieu teh urang teh geus moal ditarima nu ieu mah naon sababna sabab urang hayang itu nu leuwih ti ieu tah ngaran teh juhud teh ngaranna wasartul marhubi anhu jeung ari syarat anu dipikangewa
anu dipikang nyewa ayakuna etayen kabuktian itu margub anhu ini mau ngabas lapan aya daun deui marguban bihi eta dipikaresep di mana-mana orang nyewakan hiji perkara ari nyewa teh disebutna juhud teh ya maka syarat juhud barang nu dipikang nyewa teh kudu barang nu dipikaresepeut. Jadi orang teu sah nyebutkeun nyewakan hiji perkara lamun eta perkara teh memang datang ke batur ge memang teu raresepeut. Ayeuna urang nyewa kana dunya sabab non dunya mah ceuk sararea ge sanu embung atuh da pada hayang pada modal ternyata urang teresep. Ieu teh ngaranna juhud teh ngaranna. Kumaha cenah tah biwajhin ku hiji jalan minal wujuhi tina pirang-pirang jalan sok sanajan aya sasudut ieu teh pikaresepeun patarikul hajari atuh ari anu ninggalkeun batu we jelema ditawaran batu umum batu barang kanu gitu hiji watu robi atawa jeung ninggalkeun naon taneuh wal hasarati jeung hasarat teh mun urang bahasa kerenna mah serangga naon bahasa urangna bangsa cucungu nu kararitu siraru ninggalkeun serangga layu sama eta teu dingaranan itu tarikul hajar jahidan kana ngaran jahid kana ngaran jalma juhud naon sababna sababna batur ge sarua atuh nu kitu mah padahal batur ge mungeun tuluy urang teh teresep kana eta perkara da umumna batur ge teresep kana eta perkara atuh teu disebut juhud ari umumna batur teresep mah disebut juhud teh nalika hiji perkara ku sararea dipikaresep tuluy urang mah mungeun eta perkara teh batur mah pada hayang urang mah mungeun ditawaran ku batur teh hayang tuh itu apartemen pila teu hayang urang udah ngalamun teh apa teh ngalamun urang gampang ngalamun deui teu disebut cenah teu disebut juhud ada hiji perkara batur umumnya teresep kana eta perkara mah urang sarua teresep ieu mah umumna batur teresep ternyata urang teresep bahkan cenah lamun jelema boga kaentepan sifat juhud dina hatena geus pangbagja bagena jelema moal rudak jelema eta mah di antarana aya seukan jeung Nabi Isa mah nafsiran jelema juhud teh man tasawa indahul hajar wa dahab atawa jelema pokona mah antara emas jeung batu teh dianggap sarua atawa taneuh jeung emas gitu ditawaran emas sakumaha ditawaran teh teu hayang we urang pan api-api teh hayang teh nya wadulan sugan we lamun teh hayang ditambahan leuwih gede ieu mah memang umum we atawa jelema anu nganggap naon cenah lamun ningali awewe geulis teh sarua we jiga nepol lumutna tembok asa biasa we eueuh geus sugan nyulaket sugan kumaha eueuh tah anu kitu geus eueuh sahwat pisan teu hayang we gitu saking geus bisa nundukkeun kana nafsuna pada urang mah teu kaopan perang wae ini kita geus dengar teh matak ditawaran itu hayang kami teu hayang keur naon tuh teu hayang naon gitu matak urang ulah ngakur-ngakurkeun jeung batur jeung para ulama nu baheula anu jiga model Imam Nawawi naon sama saking fokus teuing neangan ilmu tapi teu poho ka awe teh umur 45 tahun anjeunna pegang ngantunkeun ayo teu eureun ngarang kitab teu eta anjeunna teu naon teu nikah anjeunna teu kawin sabab fokus ngaji aya di Indah Jagat di can kawin sabab fokus naos abdi mah oh meureun sarua nurutan Imam Nawawi gitu ya mengaji henteu atau kawin-kawin ieu mah puguh aya alasanana ti baheula oge gitu nepi kapan aya orang Kalimantan berangkat ka Mekah ka Madinah masantren 35 tahun di ditu ayo balik ka urang teh can kawin-kawin balik masantren teh umur 61 tahun can kawin ngan di dieuna anak para pejabat geus siap ngalamar ieu gadis kabeh opat eta gadis kabeh pakeukeuh hayang akhirnya dikawinkeun opatanana jadi di dia tadi siap pun barulis kabeh balalung har kabeh anjeunna geus 60 tahun langkung coba balik masanya sekolah atuh haji awang masih pemuda kene sakieu itu 60 hiji kawin tapi langsung opat saking naon eta mah boga ilmu sakitu ku sapa boga ilmu besok bisa rek nurutan gitu tapi si orang ayeuna teu payu sabab naon eta sugan turutan eta geura sok masantren tong balik-balik tapi kok muda 80 tahun sugan tah
kebalik paling lawaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.